Hai sahabat budaya, Sampurasun. Sebentar lagi Abah Dadang akan ngadongeng untuk kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment, dan centang gambar loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Warna Loka 9. Keep watching and always be happy. Abah Dadang ngadongeng. Lemburan dongeng keur hiburan carita dongeng baheula carita dongeng baheula bacaeun urang ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun, sahabat budaya, sarta incu-incu Abah, tepang deui dina acara Abah Dadang ngadongeng dina judul Dolong Dongsor. Abah Dadang ngadongeng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 7 kali maca astagfirullahaladzim. Bul kukus ngelun kamangu kasangumuhun. Nada agung nyaparalun, nada jemara pangampura kasadayana. Ka inu anu ka bapa anu ngayuga, ka inu anu teu nganu ka bapa nu teu ngayuga, ka Gusti nu Maha Suci, ka Gusti nu Maha Widi, nu kagungan usik malik sadayana. Sumangga urang nyarioskeun lalampahan di hiji dongeng, dongeng didongengkeun deui, carita dicaritakeun deui. Malah Abah oge narima dongeng teh ti Abah deui. Urang pedar tina akarna, urang barubuh tina dapuranana, urang caritakeun salampahna sacarana bacaeun urang ayeuna. Cenah ceuk beja, Abah ge ceuk beja. Dicaritakeun zaman baheula di Pilemburan anu jauh kaditu kadieu, Kampung Luwuk Padusunan Lebak Datar Panyacaran. Di kampungan Suntisan Padusunan dihebohkeun kejadian sok aya dina wanci peuting, sok aya makhluk anu begedor. Utamina bari nananyakeun anakna itu dina dongengna.
Dina tengah peuting keluar di hiji tempat ciga nama kuburan, tapi mencil ngan hiji-hijina panjang wujudna. Netelakeun eta nu maot Geus lila kawas nama. Buah ratusan tahun, buah puluhan tahun. Ngan dina wanci harita, dina waktu-waktu harita sok keluar sarta gegedor. Dolong dong sor asor kamana ari barudak asor cecekolan asa dararengklok tuur asa dararengklok kamana ari barudak berobas terus kana bilik gegedor, kana panto gegedor, kana janela. Lamun eueuh jawaban dianggap lain meureunnan, ingkik deui ka imah anu sejena. Kosrak rekod joal deui kana panto gedor izir kana bilik siga nu dikoetan ngong disada dolong dong sor asor kamana ari barudak asor tuur asa darengkul cecekolan asa darengklok kitu jeung kitu we amun wanci geus kasubuhnakeun antara jam 2 jam 3 manehna teles teu kareungeun anu temahna urang lemur ibur heboh kaget ku kajadian unggah peuting komo barudak mah ditambah jeung diliputan ku kasieun anu rosa akibatna kawalangket. Akhirna pupuh lemur ngariung dipingpin ku bapa lebe sapara kanca. Urang kemitan lemur teh urang ngarona deui sok ti mana datangna atawa ti mana ka mana balikna. Ya kasimpulanana aya jalan para be mimpin dibanturan ku para tokoh nya hasilna kapanggih yen eta teh kaluarna tina jero kuburan ge nu mencil teh hiji jangkung gede buuk panjang kuku paranjang ari dagingna eueuh tinggal tulang pantes rerekotan wae da eta ningan tinggal tulang ngumpul dibungkus ku kulit anona beureum hurung saprakanyahoan kitu palebe sapara kanca sareng tokoh-tokoh di lembur ngariung di kuburan ngadoa ngararaji anu dipalar
mudah-mudahan alam tanah arwah marakayanganana tutup artina teu aya deui kajadian anu samodel kitu. Di palar ku palebe harita ditetepkeun deui ulah aya gangguan deui ka alam manusia sabab geus beda alam. Tah ti harita urang lembur henteu obyag henteu ngarasa sieun saprak ku palebe sapara kanca andaraoa teh ngaraji di kuburan ayeuna mah riang deui lembur teh katingali caraan deui. Mitra sahabat budaya sarta incu-incu abah tetela geuningannya anu disebut pagawean teh sok mawa hasil boh goreng boh halus nu dipalar ku abah jadi incu-incu abah termasuk abah sorangan kitu mangka hade dina migawe pagawean kudu asak-asak tina mikir tanapi dina ngahonta cita-citana sabab tetela hal anu goreng hasilna ge bakal goreng merak cabe bakal jadi cabe merak bonteng bakal jadi bonteng ukituna ayu urang salametkeun keluarga urang panjatkeun usaha nu penting urang kudu ningkatkeun katakwaan ngadeukeutkeun diri ka nu maha kawasa anu dipalar aya dina kasinugrahan amin ya rabbal alamin. Dak tur cangkung ke panghalang bobor sapanon carang sapakan boh bilih aya cariosan anu pondok nogok panjang nyukelak dada agungnya paralun dada jemar pangampura abah dada ngadongeng cag.